siapa di Jepang Adi? Aing dokter lain. Dokter lain. Aing dokter Love. anjing. Di biasa nanti segmen anjing segmen kesukaan Mararanehnya anjing. Sudah bantu. Alhamdulillah yang ke 1100. Yang nukat dulu nya. Nanti bisa curhat-curhat nanti sudah menucan apa sudah bantu teh. Bisa rek curhat ka dieu, kari curhat. Anu ada keluh kesah ka dieu omongkeun ka dibere solusina ku pakar-pakar ieu. Pakar am tugom Ada masalah cinta, masalah hirup, ke duniawi ya. ke duniawi, terus teh rohani, nu kareta aya pokona kirimkeun Komplit lah. eta lah. Orang teh bakal aya poting di kitu. Anjing. Kirimkeun ka dinya nya pertanyaan Mararanehnya. Teteh aa. Teteh anu barang. Tah, geus nyalok. Sarua. Geus Lobanya. loba. Nu komen geus loba. Komen coba. Beli 3. Aya Oh, mau dihitung saya 3.500. 3.500 kali 2 dibagi 0. Bangsat. Langsung aja enjoy aman. Enjoy aman. Bisa itulah dari Cecep Kusnadi. Pengecualian soal masalah hubungan makin lama malah makin rumit. Kenapa semakin lama hubungan malah semakin banyak masalah atau banyak bertengkar dalam masalah sepele? Hamdan. Dokter Mungkin curhat dimanya solusi oge jadi manena seperti minta solusi ongkonya. Solusi ongko pengen curhat soal masalah hubungan makin lama Makin beki rumit. lila make beki jadi- rumit beki lila beki loba masalah anjing beki gak jelas bagi gak jelas sebenarnya. beki gak jelas kumaha tah Kerura Wajar, jigana nya ai ngaran-ngaran hubungan mah pasti bagi lila bagi bosen. beki lila Oh, anjing da bang nama lamun bisa dirubah. Beki lila teh amun anggar-anggar we mah bosen atuh dengan kebiasaan anu lama anggar we tuh dia emang bakal makin bosen. emang wajar Wajar. lamun geus lila mah pasti kitu nya Heeh, emang sebenarnya. emang amun nanti alay mungkin jangan seperti tiga nama pendewasaan hubungan. jadi next level anjing Jadi si pertengkaran itu dibutuhkan bisa. dibutuhkan Sangat Masuk dibutuhkan. aja dia nya si Mang dari Cecep Kusnadi Hubungan mah soalnya kan jadi sampai pertengkar eta jadi apa? jadi naon anu Sifat-sifat. bae dilakukan oke naon anu tadi dilakukan oke Jadi pendewasaan teh maksudnya teh oh berarti ku carana kieu teh Oh. salah. Nah jadi ke karena mau dilakukan. Jadi jeung cara aya gitu teh jadi mendewasai gitu. Jadi apa sifat karakter masing-masing. Jadi bakal apa? Cecep Kusnadi cukup sekian ya namun bisa enjoy jadi sampai sini Ngan fix namun hubungan nu loba bertengkar bakal insyaallah jodoh. insyaallah Insyaallah Asli jodoh. orang asli. aslinya insyaallah jodoh Soalnya lamun hubungan Iya. Kata dokter. lamun hubungan hahi hungkul Ah. biasana eta mah sok sakedeung. kamu mampir ke rumah sini mampir ke rumah sana itu Di sana ada janda daranda. Amplop di sana hanya. Gak jelas. Masuk Michael. Semoga membantu ya. Bantunya jeung buat kamu. Oh ini mulai disebutkan cina memasuki umur 30 tahun disebutnya puber apa anjing mungkin alay puber umur 30 puber cok puber mah cuma puber mah di mana-mana Dia memasuki puber kedua. memasuki umur 30 tahun disebutnya puber apa anjing ya puber 30 tahun puber teh mas seberapa jenis Puber sebenarnya. Kan aya puber remaja, puber Puber remaja aja, puber tahun eta aya puber kedua kan biasana puber kedua mah geus kawin. jadi mesti lu kawin orang Geus kawin jadi
Di nama Apa yang disebut puber kedua itu anjing. Disebutnya puber kedua. Jadi umur 30 mah. jadi memasuki langkah-langkah puber yang memasuki endingnya banget. Tapi lamun wajar kah? Wajar. Dah Puber itu penting. nah emang puber semua orang bakal mengalami. Puber itu harus. Puber itu harus. Berarti puber keduanya. Berarti wajar oke sih. Wajar. dengan hati-hati ke pasangan anak. Hati-hati Hati-hati. Pasangan anak mengerti. harus mengerti karena jika puber kedua itu terpenuhi Tidak terisolir. Tidak terpenuhi maka si puber itu bakal Bakal gimana menihlah mata lah kudu. anjing ceret nah anjing ceret jadi ceret gimana wae karena teh lamun itu terpenuhi oleh pasangan. jadi Itu kan soalnya kan masalahnya ieu mah lain keur bobogohan. jadi ieu mah puber kedua mah sudah Geus mempunyai hubungan yang sangat gini. Jadi lamun eta puber kedua terrealisasikan silakan gitu. Ya celaka. Tidak terpenuhi anjing terpuas oleh pasangannya berarti mata kudu ngartinya dalam berkomitmen harus saling mengerti, saling memahami lah Memahami. inti nama saling percaya oke, saling enjoy aman. ini nama komitmen mah lain sorangan. Lain tah komitmen lain serangan lur Harus merasa bahwa orangnya bukan pasangan. oke anjing. Jadi keur barudak moran besok ngariung kana di sisi jalannya. Anjing Motor Kicen. Goblok. Keur barudak anu ngariung kana di sisi jalan ya. gara balik Keur anu magrib ngadarukan keneh. Jeung daripada bau haseup. kena di Henteu gitu. Maksudna lah enak mun ngomongkeun masalah komitmen da beureun marane teh kawe hayang nya. ya pasti dah tuh berdana Heuh, da pasti nongkrong gini ngomong awe nya. pasti Sia teh gadah goblok. Gawe ayeuna mah nu penting mah gawe. jadi nomor hiji nama Gawe. gawe Kemarin aya nu bertanya kita jadi naon teh ai naon aya kawe hayang ai gadagmu gawe emung. Kan bingung anjing. asya ulin teh goblok moana rek moal daun cabe itu mikir Engke kawin modal titit aja. Kawin modal titit gitu. kawin eta nu Ya geus kan gawe lah. Keur marane nu karitu keneh nu masih keneh batur balik ke kesangan manehna masih karek kena cengkat cekat tina kasur asa kecida si anjing. kita lain pelacur kayaknya Udang lah mana Udang lah. gawe karena gak ada yang sukses di atas kasur kecuali pelacur anu resep kawe dambereun apel teh kudu make bensin make duit marane teh jadi jeung kudu gentle kudu gentle. jeung ayeuna rek apel teh menggunakan duit tunggul jeung bensin karena Mama tahu atuh ka imah. omat bisa maneh teh ditanya. Intinya mah gawe lah keur marane nu sok ngarariung kana sisi jalan teu paruluh teh. Iya mah masalah pertemanan belum usai, belum kondusif di Wah, dunia belum ini. kondusif aja di dunia 62 Di dunia ini belum di banget. dunia 62 belum kondusif. Menanggapi lagi dan lagi nya menanggapi sifat teman yang datangnya sekedar butuh doang. Terima kasih, mohon penjelasan. Kurang. Datang nih. Hai. Sini nih. Datang butuh. Pastilah nu kitu mah ngan bayarnya. Keur urang nya Gimana? Keur urang menanggapi anak ada problem. Karena sifat manusia mah anjing mempunyai kriteria masing-masing. Berarti itu kriteriana? Lain kriteria atau anjing? Sifatna? Sifatnya bukan sifat masing-masing jelema mah. Jadi solusina ieu pencerahanana menanggapi anak enjoy we, enjoy aman lah. Enjoy we hirup jalani we da masing-masing. Yang penting didinya boga kesibukan. Lain boga komitmen jangan membenci orang. Kan boga komitmen seperti kieu hirup maneh kudu berguna jeung batur. Jadi ulah nepi ka nutur maneh ulah nepi ka nurutan kitu lamun eta rugi ka maneh ulah kitu ke batur. Ulah dendam. Dendam geus jelas. Yang penting maneh berguna.
Kembali batur kumaha ge jalani hidup maneh sesuai keinginan maneh kayak fix anjing. Soalnya ngerugikeun maneh. Karena aku sayang aku. Dulu. Aku sayang aku. Jadi menanggapi nama enjoynya. Enjoy. Tanggapin Apa dia kesal cerita mah? kesal tapi ku kesal eta enjoy kan hirup. Kembali lah kita. Kembali lah gitu mah. Ayo kali mah. Masih banyak lah teman-teman di luar sana. Kalau yang ngambil saya teuing mah. Udah siap. Udah siap berteman. Berteman dengan Berteman hidup oke bisa jadi. enjoy aman bang. Masuk Michael. Jadi solusinya antep kan ya. Antep kan enjoy kan. Coba udah mau bisa ngerubah Sifat batur. Sifat batur. Hulu batur. Hulu Kan baru mah hulu. sifat batur. Lain hulu masak. Udah hese nukar itu patut mantep lah. Ulah disebutkan deui wae nah. Jadi mana yang tidak. Ciri-ciri pamegat nu satya nu kumanya. Anjing. Nah, ieu tah. Iya. 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 Ya kumaha ciri-ciri? Oh, Nah, ulah. hese disebutkeun ge. Oh, urang mah bener. Perempuan laki. Oh, urang. Kecuali mana ya? Urang mah aslinya urang mah tahan asli besar gua. Entah cara non Ya, dia anjing. ciri-ciri sebutkan ciri-ciri. Ciri-ciri. Nah, yang beri sakumaha meureun naon teh gejol lah gejol. Sakumaha giung oge meureun laki teh. Yo, dengekeun sifat ciri-ciri sifat laki mah sifat lain anu mere akun Facebook nu satia mah lain. Lain nu mere tuh ke situ. lain nu mere akun Facebook lain nu sifat Hiji lain mere akun Facebook. lain aduh. Terus ke situ tuh. Kaduana nantinya lep nanti Ciri-ciri. ciri-cirina nu cuek. Cuek. Oh, Mana cuek. ada atuh cuek. cuek bisa jadi Ciri-ciri pendiam pemakan satya. gimana gitu nya Cueknya. Cuek sok cuek, sok non. Oh, nanti sok taragena geuning. Jika nu Resah. jika lalaki nanti nu selingkuh. oh jadi cuek-cuek Itu justru anu loba perhatian. Anjing dah. Jadi Jadi perhatian padahal mah nyebutkeun kesalahan. nyebutkeun kesalahan sendiri mencol enjoy. Jadi nu ciri-ciri nama anu teu mere akun Facebook. Anu teu naon? jadi anu tipe nanti kumaha Ya da sebenarnya kieu anu naon teh anu sidik anu aya heuh naon anu aya naon anu aya anu ngechat teh anu ngechatna ngajam ngadetik eta nu cilaka oh eta teh ya urang laki ya eta ya urang laki eta jadi tengaruh mengabari tiap detik tiap menit tengaruh kerasnya sebenarnya heuh da lamun misalnya Kumaha nama? menepis tah urang Kumaha sebagai nama? pria saya tidak suka mengetik saya tidak suka itu jadi jadi model orang gitunya orang setia ya kayak gitu setia. iya dong aing saya aja nu nyebutan diri na bangke anjing malah ini batur malah jadi salah jadi jeung kieu lah lamun misalna awe oge ya kan mun sok aya pemikiran kieu pemikiran teh lamun da pasti aya heuh mun lalaki mun kabogohna atau sahana teu nga-WA tina osok nga-WA teh curigana teh kan ka mana mun lalaki anu bener ngarti mah atau anu geus dewasa lah anu geus siap ki komitmen gitu lamun butuh santana awe teh ya yang ngobrol ajak ngobrol telepon cek mun hayang dahar ajak kitu ka dieu gitu kan jadi jadi ulah bertele-tele gitunya ngecek gejalanya ulah jadi lah naon da anger lah da anger chattingan ngopoe da kitu deui chattingan teh nu beda gitu tadi nu dibahasna jadi aya cek urang mah tipe cowok yang setia mah anu kumaha jarang mere kabar jeung kumaha cewekna jarang mere kabar teh jadi teu ambisius kudu ngechatan we tuluy ayo kudu mere kabar gitu sih itu kos urang mah urang mah tara ngechat tara naon urang mah enjoy aman urang mah jepret nyaho urang mah lamun rek ulin ka mana tinggal ulin teh jeung mah dapan kumaha wena kenal nyaho pasti atuh lamun awewe maksudnya kan awena teh lamun dah meureun ieu mun ibaratna hayang ngobrol mah kan kudu dicetan wae teleponnya lah telepon dia mau isi hati urang ya kayang urang ieu mah da cuman kita masih teh mun hayang ya aweuna teh heueuh hayang itu kari nelpon namun hayang ulin
kali anjing orang ka dia pasti daek gitu Terus, ya. kayaknya. Bisa gitu cuman kieu jiwa-jiwa sekarang mah anjir tanpa chattingan sehari teh pikiran anak oh tidak itu lambung anjir. udah teu make dan selamat pagi selamat siang teu nana Cuman kebanyakan jiwa sekarang mah gitu hampir teh. jadi dak kudu da sebenarnya ti cewek enak nih gitu Jadi kudu ngarti sarua jadi lamun dia cewek nomor pertanyaan. cewek Jadi kumaha kamunya Neng? Kamu Nengna ya nah, jujur. misalnya butuh ya tadi amang ke bumi Nah, itu cukup enggak setengah ya deui. gitu mas Gitulah tipe-tipe cowok yang elastis. banyak besok nanya tadi ngimpi tuh aduh lah anjing Tadi ngimpi kena ate. Ulah lah. tas habis itu kita lah kudu ngerti oke Kudu ngaca deh. Neng kudu bisa mengerti. bagaimana cara mengatasi rasa nyaman sama pacar orang mengatasi rasa nyaman sama yuk orang cecetan yuk genaheun tapi kamu batur kumaha Tahu diri. anjing geus Tahu diri. bye Tahu diri. Tahu diri aja. Tahu diri aja. Anda mungkin Sama lah tahu diri aja itu mah. tahu diri tapi ayo Tahu diri itu mah. Ulangnya. Mau lamun pacar orang bebaturan Nah. sama. Heeh. Oh, mana tahu diri anjing. Oh, kan teh. Orang mantap kan heula gitu. Men sepeda mengituna mana teh ka baturna anu ngayeuna. Oh, berarti itu nanti cileun. Jadi tahu diri lah intinya mah. Dua-duana lah. Kudu apal diri sorangan meureun urang teh saha. oh salah enak gitu salah Oh, salah. emang salah Mengatasina rasa nyaman entong dibalasan. tong dibalas Heeh. heuhnya geusnya Simple. anakku maksudnya tahu diri teh lain menyudutkan tahu diri teh maksudnya oh itu kamu geus ieu ya Jadi urang kudu tong diladena bisa mengiurkan Mun situ ngecetan antepkeun. Urang kudu bisa salah di kumaha. karena mana mempunyai hati sih itu kayak mempunyai hati pacarnya gitu. Jadi mana kudu bisa mengartikan gitu. Jadi mana kudu Jadi bisa bisa mengambil sosok kemun urang kumaha urang jadi si itu. Nah. Iya. Au. Geus we. Hamdan 2020 Yes. jadi kemana nanti Jadi solusi nama ya antepkeun ya antapkeun jadi urang kudu bisa mengartikan. mun ngecetan kana yo ngecet Heuh, kembali we antapkeun we. Antepkeun. Bisa dibalasan cuma sewajarnya. mun butuh ya contoh nantinya geus antepkeun Nah, jadi mun kira-kira mun island genting mah ieu gempa anjing lain lain aya keperluan nya. Kecuali lamun didinya pada hayang berarti pada sono pada Bogor tungguan eta mah antepkeun heula, sudah nyelesaikeun heula. Senangnya saya masih serem ieu na. temennya Tapi jangan diruksak, Bung, hubungan orang mah jadi enggak bener. Jadi entar jeung nanti sebenarnya pelakor aja. Orang ketiga iku menangi. tapi antepkeun diamin aja Heeh. Pun lost contact, cos. last contact enjoy aman Enjoy aman cos. berat Ini mah lain endosan cukup berat pertanyaan orang tadi. oh ti cewek cewek kene Ciwai lagi nih. cewek lagi Banyak ciwai ini. Konten di YouTube ini mah banyak ciwainya. Jadi kalian yang mau banyak ciwainya kesini aja kesini aja. Komen-komen. saya hidup jauh dari keramaian saya jarang bersosialisasi saya tidak ingin mengetahui kehidupan di luar sana anehnya orang-orang di luar sana selalu menjadikan saya bahan pembicaranya bahan gosipannya yang saya tidak habis pikir dari mana mereka mengetahui kehidupan saya sedangkan saya guys sedangkan manehna teu Bergaul bergaul dina bergaul ge henteu pan bersosialisasi teh pan beureun ngobrol jadi cari Ayo bahan gosipan. aya ban aloy mungkin Balik dari kanu sosial media sih cerong. Kehidupan mana di sosial media aku mah. jadi sebenarnya mah jelema ayeuna mah teu apal sapopoe lagi apa tina sosial Apa sosial media? Apakah kehidupan sosial media mana kumaha apa terlalu terbuka apa
apa kumaha gitu. Heueuhnya bisa Jadi nya kan bahkan kasus-kasusna loba nu sok ngagosip cacakan teu boga HP. Nusok ngagosip ya. Heeh. Nusok ngagosip. Nah, Nu sok ngagosip cacakan teu boga HP tapi Apa? apa ngadenge beuh eta mah ngadenge ti batur jadi sia cenah mostingkeun kieu ya mostingkeun kieu jadi bahan gosipan di dinya mungkin kan mah jelema ayeuna mah kalau usum pandemi kieu mah jarang keluar Jadi keluar. tapi gadget sekalina bertemu wow. aya wae bahan obrolanna Ada aja. Ada aja. di mana sosial media Jadilah intina mah kumasuk tina pembukaan sosial media. Masih depan ieu mah keresahan. Jadi manehna teh anggap amun sosmedna kitu nya ya. Eta urang teu apa ieu masalahna naon nya si ieu. Ngan anggap we mun tina sosial media eta berarti kitu. sosial media Ieu mah masih teh meureun tinu secara naon? Tinu secara cicingeun masih teh. urang teh cici Tapi tapi nah masih teh keresahan nah aing teh aing tara ulin masih teh tara ngobrol oge tara murid curhat oge tara nya ngerti teh tapi nanti osok jadi bahan bahan gosipan gitu bahan obrolan batur gitu. Tapi perhatikan deui kehidupan sosial media jeung lain sosial Distancing life lain tapi sosial media perhatikan postingan sosial media aneh nah kumaha halus dah gitu. Nah halus nah butut nah fuck jadi salah jadi sumberna lamun enak jarang ngahiji gitu bersosial secara langsung tapi masih kena diomongkeun berarti kesalahanna di nu hijina deui di sosial media. Oh, berarti kumaha ya? Iya, berarti intinya mah introspeksi diri di sosial media. di sosial media nah kudu rada diangangan. Direda. jadi lamun sasatina Teu dieureunnan oge nya. teu dieureunnan cuman di minimal posting anu bermanfaat. lebih baik share-share yang bermanfaat daripada posting. Misalkan share channel urang. Bisa share video iya jadi batur. Berarti balik di ka urangna oge nya eta nya. Jadi balik di ka urang ya, aku balik ka batur. Kitu. Nya emang ada hese oge na lamun Kurangan lah sosial mediana jadi tong terlalu terbuka. jangan terlalu terbuka Jangan mengeluh. Mata ulah mengeluh dina. Bade omong ke teh alus. Bahwa Jeung ulah membeberkan kepribadian di sosial media. keluh kesah mungkin. Bisa jadi. Kalau bana mah keluh kesah. Lolobana mah keluh kesah jeung jangan menjadikan kebencian sama seseorang dibeberkeun di sosial media. Jadi kebanyakan orang kan anu teu kasih anu teu kasindiran kan jadi kasindiran. Tah nu kasiniran eta nu Bahaya mah. nu kasiniranana jadi nu Mata kieu. bahan. bahan. Tadina urang lain kasih eta pan buat teuing sih itu nama. Pan kitu. Jadi stay positif, lur, stay humble, nah itu sederhana. Itu sederhana. Salam follow. Soalnya kena hiji deui. Buat ke penutup. Apaan? Cewek lagi enggak? Cewek itu? Tidak. Ya mati netizennya. Aja. Kesan dan pesan. Lagi-lagi again. Oke. Pertanyaan etanya ayo wae. Kesan dan pesan di 2020 untuk khusus nama ke Mararaneh wae teman. Kesan dan pesan. Jom 2020 yang begitu panjang, yang begitu singkat ini, begitu menderita, begitu senang. Kesan teh, kesan teh nulis dialaminya. Kesan 2020 kumaha tah menurut Hamdannya? 2020 ieu. 2020. Teh enak di Januari sampai ka Desember ngeser tulisan teu karasa. Teka rasanya waktu mah terus berlanjut. Kesan dan pesan. Kesan namanya ayeuna lah urang menjalani Kesan. Kayak pesan. Enak mah kesan mah masih teh. Kalau kesan maneh teh 2020 mah nu dirasa maneh asa
lah pokoknya nama Kacau. 2022 nama disebut kacau henteu disebut iya henteu katanya Corona. pokoknya nama ya semoga di 2020 Oh, pesannya. Pesan Tiandon pesannya. pesan tian apa semoga corona cepat menghilang Corona, dan 2000. menjelang 2021 semoga lebih baik Nanti untuk semua orang. untuk semua orang dari sebelumnya ya. Oh, enjoy. Ya, anjay, aman. Alay mungkin. Jauh. Kesan lah. Kesana, Kesan. Baliut hancur anjir. cek orang 2020 2020 Pak Baliwet hancur. Cek orang oge nya urang bae. Ya kapan mana kan Berarti ini. ya, tiga kemari anjir. Heeh. Kalau corona mah puguh eta mah. Corona. Jadi ayeuna halangi. Idul Fitri. Idul Fitri teu Sesuai. Ibaratnya teu asa teu Idul Fitrinya. Idul Fitri. Idul Fitri. Jadi jadi sanak saudara nu merantau. Teu barali. Jadi Barali. yang harusnya pertengahan tahun kita dipertemukan dengan Dipertemukan. saudara-saudara ayeuna ku tahun 2020 hancur bisa. Ekonomi melemah pasti. Ekonomi Oh, pasti Ada melambung. nu karorotan gawena areureun terus teh Anu pancicilan araya keneh Oh, anu ngontrak kan. 2020 ucutannya. Ucutan. Dan naon teh dari naon secara jujur ya secara jujur ya. memang tidak mudah. Tapi 2020 mah ucutan Jutaan bisa. Puasa satu puasa dan emang buka. emang godin we eta mah. Kesana mungkin ada. Pesana buat 2002 buat menjelang tahun yang baru 2021 Jangan gimana? teres sampai nangis. Asa teh urang teh magrib teh Januari tah udang teh geus Desember asa kitu nya. Kesana mungkin dulu Gua kesana mah bener. Untuk para supaya pemuda. lebih halus. 2021 semoga lebih baik. Twitter si Onad mah nanti akhlak dan iman saya lebih bagus. Ibadah edan, ibadah halusnya Nantiasa eta we supaya lebih baik. lebih baik Kedepannya lah. ke depannya. Yang buat pemuda ada orang yang lain jago atau bisa. Dan cuman yang balik daya nya kerbaraneh ya mah. Ada rasa kena ulin ya. Ulinnya. Maneh terutama. Aing mah heueuh. Dia anu kasih ulin keneh ya magrib teh ulin keneh terus teh gak jelas. Bayakeun duit. Ente bae aya mah duitna. Oh, duit nanti kolot. Penting sesare, urang sehudang. Suka sehudang. Nah, itu kan gak jelas, itu masih teh lah. Enak ya 2000 ke tahun dia ngeser beak, menyahirup mana gitu-gitu wae. Jadi kita lain berada di posisi terpuji, hudang berang Teu sia teh. Mari Cek si Bimo emang gitu. lain di sisi terpuji. Jadi anu sia cenah kieu. Sia anu bogoh ye ka orang Pangalengan tuh. Orang Pangalengan alus tah nya. Terus anu sia tukang hees. Gawe emung tapi hayang kasih eta mah bisa anjing. Jadi ulah sia ulah sok ganteng oke goblok. Sia ding da beungeut teh ngaruh. Nah, pokoknya mah ayeuna mah Gawe duit. money. Ieu sarange. Iya, sarangnya bari kieu ya. Awe ngartikeun ge lain cinta anjing itu duit. Heuh tah. Karena lipstik cewek itu anjing Mahal. bukan dibeli dari daun talus. Jadi lipstik cewek itu uang. Pokoknya mah gawe kumpulkan duit cing loba. Kolot maneh banggakeun. Kolot maneh banggakeun. Geus ngabanggakeun kolot maneh kakara maneh ngabanggakeun orang-orang yang kamu sayang selain kolot lah. Ngerti teh cenah video teh anjing. Jadi enak percuma sih enak bogoh kasih ieu ya bogoh ya ceritanya ya. Bogoh sedang geus gitu wae anjing. Itu menunjukkan rasa Heeh, bogoh. menurut kitu Jadi kumaha maksudnya tuh. lain menunjukkan rasa bogoh teh lain ku urang bersujud. Lain urang ku Aku cinta kamu. Neng, mah malingakeun Neng, mah malingakeun Neng, mah setia. Lain begitu bor. Menunjukkan teh Ku cara maneh. Cewek mah resep nanya ulin. Pasti Diajak jelas ya. jelas, awe diajak ulin. Sedangkan amun maneh teu gawe dengan diajak ulin, maneh pribadian bubuk guys ya. Ngopi di kafe-kafe Pangalengan mah. Asing ada londo. Asing anjing. Cek ada londo ke aing mah lebih support kan cari cing di jalan. Heeh. Gara-gara we gitu. Enggak. Minimal kalah lah sob. Minimal lah maneh
minimal lah mana lamun mana gengsi ku Gengsi ku pagawean pagawean. Eta ulahnya. jadi mana biasakeun ka hareup mah lah gengsi lah da hirup jelema mah kudu loba gawe cicing mana we sia teh atuh kecuali sia lamun harga diri payu Goblok. goblok Heuh, ngerti sia mah anjing bejaan teh. Gitu nah itulah mana Eta pesan-pesan urang nya tah jeung si ieu tah. Ngalih tah keur marane. marane lah Lain urang alus kan cuman naon teh emang urang ge mengkhawatirkan. mengkhawatirkan buat masa depan manehna sorangan gitu Gak jelas. tong baroma ke masa depan betul Jadi sih ulah sok ganteng, ulah sok asik anjing. Gak jelas. Ulah sok asik aja. Jadi di jelema mah Udah nerima. ganteng mah Awet masih tak awet ya. Awet enan tempo diajak kawin geus enten boga nih aing tarekan kawin ulah anjing. adian goreng patut tapi maneh daek gawe mah duit loba. Engke oge maneh bisa perawatan pun bor. Beungeut bisa dirobah kan ayeuna 2020 mah naon wae bisa dirobah. Bisa dirubah. Bener teu? Corona bisa dirubah tidak. Jadi itu mah lah takdir. Cukup akhirnya itu cukup lah. Pokona malah Pesanan- konten pesan. ayeuna pesan nu terakhir mah pesan terakhir mah maneh gawe. udang Udang. lencang bulan Lain pakai kekehnya, urang kekeh gua. Sia teh jadi ulah Ulah pakai kekeh teh. lain Aing mah jadi aing urang jadi sia teh cuma sok asik anjing lah, Bisa eueun ulah. narima kitu mah. ulah turu wae di atas Gawe, sia teh goblok. pelajar atuh sia teh. Nya Pokoknya sia jiwa lalaki anjing tanggung jawab gede. tanggung jawab gede. Sia teh Minimal lamun sia tara salat. Kelima tara salat goblok. Sok Jadi- atuh lain gawe. model manehna anjing gawean teu goblok. Hese HS aja, HS dulu, kayang aya, sia goblok dibalik kunaon. Mikir-mikir. babi teh. orang terlop orang dokter lain Urang dokter lop, orang dokter lain Sansan Aditya. subscribe Subscribe dan- ke anu resep video ieu like, comment, subscribe, and share share ke teman-teman kabehnya. Jeung- Oke, sudah bantu nuka sekian kalinya bakal Jeung layani. maneh bisi era komen-komen di bawah Nah, deskripsi, komen. maneh bisa DM follow IG engke di aya di bawah Ada di deskripsi. deskripsi anjing enggak. Enjoy. Peace. Enjoy.